Beberesna rada siang, ieu teh da tadi enjing keneh riweuh neng Zahra sakola. Mohon teman-teman janten we ieu teh gegerohna rada siang. Tapi da jongjon teman-teman ari di bumi nyalira mah bade geroheun numpuk keneh oge teu sawios. Kakaleresan oge geroheunna saalit soalna wengi tos digerohan ku Aa. Alhamdulillah teman-teman sok hideung Aa mah geuningannya pami ningali geroheun numpuk teh sok digerohan. Kakaleresan geroheunna tos beres ayeuna mah urang ngadamel nu amis tiis. Ngadamel naon cenah tetehan nu amis tiis. Kakaleresan tadi teh ngagolakeun ager rasa cincau. Ditamihan we sareng susu kental manis sareng susu evaporasi. Tadi dia carios nama agar nate bade diserutan ameh para ranjang. Geuningan kalah gagal teman-temannya manis sesah. Cikurang cobian agarna ditek-tekan heula teras diserutkeun tapi geuningan angger sesah teman-teman. Diserut ka ditu belok ka dieu, diserut ka gigir belok ka sisi. Tungtung nama ku parudan wortel we ieu teh rada gampil. Tuh da nya enakeun keneh ku parudan wortel. Tasa atos agarna diparudan urang ditambihan we cai teman-temannya. Cai teko nya teman-teman, cai herang, cai asam. Hilap ditambihan susunya teman-teman bari rada kesel ieu teh tinggal lidah ngeclakna saali. Susu kental manisna atos ayeuna mah kantun susu evaporasi na we ieu teh 2 cuntang. Diadukna sakedap ulah lami teuing tos teu kiat hoyong nyobian. Siapkeun gelasna, lebetkeun es batuna, kucurkeun minuman jeli cincauna. Seruput ieu teh raos pisan teman-teman.